Aku ngenaki isuk-isuk ngopi ampun. Teringat kuat ATB geningan alah aing mau duit si Aki asa boga hutang teh nya rasaan mah nya kamari teh sanginjem bener teh tuh aya nu mayar hutang labuhnya ku naon si Aki ka mana? Pak, kenapa? Si Aki ka mana Lah, aing mah kuota ieu teh naon ieu teh? duit Oh, kebeneran orang teh. Kebeneran, Wak. Urang kudu nenengan manehnya. kumaha ieu urang suwe duit ieu teh Urang teh ketitipan duit ku si Aki. si Aki pugu kita ngadaguan duit si Aki yang buat mayar kamari teh. Cenah si Aki tadi teh ngata-kata ka urang teh. Pamikeun duit cenah, nuhun ieu. Boga hutang kamari teh si Aki teh 100. Enak dibayar kabeh moal. Eta duitna. Si Aki nitipna sakitu dah. Si Aki teh boga hutang kan 100 kamari teh ka ieu. Eta kan eta. Tah. 50. Iya kan 50 dibayar 52. Tuh lah kan ngomong duit urang saya. Esok darlah ke orang jelaskeun Aya ndok ini Nah, ini teh kumapan si Aki mah naon dibere duit nang si Aki sakitu. Apaan si Aki teh kamari teh ka urang teh nginjem duit cenah butuh duit 100. Apa datang geus? Tah ayeuna dibayar pan 52. Jadi boga kena hutang si Aki teh ka urang 48. 100. 100 dibayar 52. Apa nih kali 100? 50. Dua kan? Oh, Jadi hutang teh 48 kebejakeun ka si Aki. kira-kira. Pan si Aki teh nyebut 100. 100. Eta dibayar da ka orang mere duit sakitu 52 kan itu 100. 150 dibayar 52. Terus Hutang teh 48 deui bejakeun ka si Aki. Jig. jadi hutangna 48 deui dikurangan mah 52 jadi 48. 52 tambah 48. 100. Dibayar pan tuh 50. Tuh 52. Nah 50 diceun ieu 50. Nah itu aya dia setengahna samena kala. Nah sakieu. Jadi 48 nya. Bejakeun ka si Aki. Jadi kurang 48.000. Bejakeun heula ka si Akinya. Dik 48 deui kitu ka si Aki dik. Asa geus pas eta. Tuh bisi manjarakeun teh sabaraha 50. 2. Dik. Bejakeun ka si Aki. Dia 48.000 di. Bejakeun ka si Aki 48 deui kitu nya. Butuhun kita perlu meuli kuota kitu jik. Ya. Sok bejakeun ka si Akinya. Sok tara ka harti ngomongna ieu jelema teh. Aun. Iya hayang. Naon atuh kopi. Tadi anjing menihara saya parek-parek wae. Anjing bisa ngomong geningan.